Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Barisan heula wa yajma'u ma'aniya. Hadhil aqaidi wa yajma'u ma'aniya hadhil aqaidi kulliha qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Uihan deui. Salam. Wa yajma'u ma'aniya hadhil aqaidi kulliha qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teruskeun. Izma'nal uluhiyati Izma'nal uluhiyati Istighna'ul ilahi Istighna'ul ilahi Salam an kulli ma siwahu wihandi izma'nal uluhiyati istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu an kulli ma siwahu halaman 43 waftiqaru kulli ma waftiqaru masih apa halaman 42 Salam. Masih halaman 42. Waftiqaru kulli ma nulisna halaman 42. Waftiqaru kulli ma adahu ilaihi waftiqaru kulli ma adahu ilaihi koma katana pititik fama'na la ilaha illallah fama'na la ilaha illallah
La mustaghniya. La mustaghniya. An kulli ma siwahu. An kulli ma siwahu. Halaman 43 aya nama laras. Wa muftakiron. Biasa wa muftakirun jadi dijelaskan. Tiasa macana wa muftakiron, tiasa macana wa muftakirun. Dina aslina kitab kuning nama teu aya alif teu aya alif ditungtung. Jadi macana wa muftakirun. Fihi ilaihi. Ilaihi kullu ma adahu illallahu ta'ala. Orang logatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajma'u sareng ngumpulkeun. Wa yajma'u sareng ngumpulkeun. Wauna wawu Arab atop. Artina jeung. Yajma'u fi'il mudhari. Di mana-mana fi'il pasti sok ngabutuhkeun fa'il. Fi'il nama, fi'il naon bae, fi'il madi, fi'il mudhari eta sok ngabutuhkeun fa'il. Mana fa'ilna? Engke dipayun aya. Wa yajma'u sareng ngumpulkeun. Mudhof sanes mudhof. Maf'ul bihna diheulakeun di dieu teh. Ma'aniya hadhil aqaidi. Kana iana dijabarkeun. Ma'aniya asal nama maknayan. Maknayun, makna isim mufrad. Jamak taksirna ma'aniyun. Sabab dia jadi maf'ul bihna diheulakeun meme fa'il ma'aniya. Karena pirang-pirang makna, karena pirang-pirang harti. Sabenerna mah harti jeung makna langkung jero keneh makna. Wa yajma'u sareng ngumpulkeun ma'aniya hadhil aqaidi kana pirang-pirang makna. Ieu pirang-pirang aqidah. Karena pirang-pirang makna ieu pirang-pirang aqidah. Ma'aniya mudhof, hadhihi mudhof ilaih. Disebut idofat. Terus deui hadhihi mudhof, al aqaidi oge mudhof ilaih deui idofat. Al aqaidi jamak taksir. Aqdun asalama aqaidun. Kulliha taukid. Puna kul jame. Kulliha tegasna sakabehna. Kulliha tegasna sakabehna itu ma'ani atau makna, pirang-pirang makna atawa kadinya kanu deukeut. Kulliha tegasna sakabehna aqaid. Ha nuduhkeun kana aqaid. Di mana-mana jamak taksir biasa direkenna teh ke wanita, wanitaan nu matak di dieu isim dhamirna ha. Tadi aya fi'ilna fi'il mudhari, mana fa'ilna? Subjekna naon qaulu la ilaha illallahu
Muhammadur Rasulullah. Salah. Qaulu mudhof lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta jadi mudhof ilaih. Jadi di arah lapad moal wakad di maknaan ieu mah, moal wakad di artian. Jadi kieu naon qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pangucap jumlah atau napi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penjelasanana secara singkat sakabeh harti sakabeh makna sakabeh harti aqaid sakabeh harti atau makna akidah tegasna sakabehna eta teh aya dina ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eta teh kumpul dina lapad eta, dina kalimat eta. Aqaid anu sabaraha? Nu 50 menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teraskeun. Izma'nal uluhiyati karena izmi makna karena elat atau sabab tina ucapan tadi tina yaj ma'u ma'ani hadil aqaidi kulliha qaul la ilaha illallah jeung saterasna id maknal uluhiyati karena ari mubtada dina lapad makna atau dina lapad id karena ari makna uluhiyah teh hal kapangeranan id maknal uluhiyati karena ari makna al uluhiyah kapangeranan teh eta istignaul ilahi beungharna atanapi sugihna pangeran gitu. Ieu versi kitab Sanusi. Id maknal uluhiyati karena ari makna al uluhiyah atanapi kapangeranan eta jadi khobar tina id makna eta istignaul ilahi beungharna sugihna pangeran an kulli ma tina saban-saban perkara. Jadi beunghar atau napi sugihna itu pangeran tina saban-saban perkara. Kulna kul jame. Udah mulai nu nyaruaan. An kulli ma tina sakabeh perkara siwahu anu salianna an kulima siwahu an kulima tina saban-saban perkara siwahu anu salianana itu ilah salianana itu pangeran. Jadi maksudnya beungharna Allah teh ngaliputan ka sakabeh perkara salianti pangeran. Kholik kan Allah nu nyiptakeun, anu ciptakeun berarti mah makhluk, sakabeh makhluk diliputan ku Allah. Moal aya dinu beunghar kajaba saha Allah. Ta eta makna al-uluhiyah. Gitu. Oke, kapan muncul ayat tauhid lillah? Nyaeta lapad la ilaha illallah ayat tauhid nabawiyah nyaeta lapad Muhammadur Rasulullah
Rasulullah. Disebut bae akidah eta aqaid gitu. Tadi kumpulkeun dina lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waftiqaru hijikeun waftiqaru kulli ma ibtiqar waftiqaru kulli ma jeung butuh sakabeh perkara di dieu teh eusina bisa disebut makhluk teh waftiqaru kulli ma jeung butuh sakabeh makhluk teh adahu jeung saliyana itu makhluk we maksudna makhluk teh jalma malaikat tumbuhan nu dohir nu goib gitu adahu wabtiqaru jeung mikabutuh wabtiqaru kulli ma jeung mikabutuh saban-saban perkara adahu anu saliyana itu ilaihi ka itu balikna ka mana rujuna ilaihi ka itu ilah ka itu pangeran sah pangeran urang sadayana teh Gusti Allah. Uluhiyah koma atau napi titik ari uluhiyah teh nyaeta la ilaha illallah teh pangeran ayeuna dimaknaan deui awas fa makna la ilaha illallah tuh fa makna la ilaha illallah kela sing emut ari sifat nu wajib di Allah sareng sifat nu wajib di Rasul mustahil di Allah mustahil di Rasul jaiz di Allah jaiz di Rasul itu tamat encan kaetangan kaetong tamatnya dina sanusi ayeuna benten deui ngan teban atanapi naukidan tina hal-hal nu tos kapengker seperti dina kitab Jauharut Tauhid ieu nu cuma maknaan la ilaha illallah we deui fa makna la ilaha illallah maka ari maknana kalimat la ilaha illallah pada moal kula waka dihartosan fa makna la ilaha illallah ieu mah ngamaknaan gitu. Makna mudhof la ilaha illallah mudhof ilaih fa makna la ilaha illallah maka ari maknana jumlatun atau kalimatun la ilaha illallah eta la mustagniya henteu aya anu sugih jadi kieu nu mawi pasantren tauhid itu mamah hoer saha namina kok pasantren naon Miftahul Huda anu menyebar ka mana-mana Miftahul Huda cabangna di mana-mana di Cimerak di Cijulang eta teh ngamaknaan la ilaha illallah panjang ini la ilaha illallah la maujuda illallah kuring teras kuring sok dibaca dugi ka opat makna eta teh jadi opat taukidan jadi kieu ya pingkeun jadi upami ngahartikeun lafaz la ilaha illallah sok ayeuna geura la harap naon eta la napi hartina henteu saur Mama Bahrudin dia kepungkur dan memang aya dina ilmu alatna oge la nafiatul jinsi la nafi anu duhun kana jenis ari amalna seperti inna wa anna wa akhwatuha jadi kumaha
tansibul isma wa tarfaul khabaro di dieu ge la ilaha teu kenging la ilahu aduh lawas eta salah sabab ieu mah amalna seperti inna wa anna ngajabarkeun isimna meeskeun khobarna jabi lanapiyah lil jinsi mah saatos lapad la teh sing emut isimna isim nakiroh isim anu umum keneh la ilaha teu aya deui pangeran saudara ari pangeran teh umum pangeran Diponegoro pangeran Antasari jeung sajabana gitu jabat teu kenging ngangge tanwin la ilaha lamun di mana ge teu aya deui pangeran anu sugih tina saban-saban perkara anu salianti ilah jeung anu mikabutuh ka itu ilah teh saban-saban perkara salianti perkara gitu ka Allah illallahu angin tegesna Gusti Allah panjang eta. Jadi kita bisa nusi. Jadi seolah-olah dina la ilaha sarojeng la mustagniya la ma'buda la mawjuda la matluba la maksuda gitu. Awas Nomawi saur mama kapungkur la ilaha teu aya di pangeran isimna nyaeta lapad ilaha mana khobar lakna khobar ana atau innana seolah-olah gitu di mustatir takdirna maujudun matolubun maksudun no jadi ma'budun gitu masih mang teu kaharti keun bae atuh teu kahartos ge heula la ilaha teu aya di pangeran gitu eta maujudun anu aya la ilaha teu aya di pangeran eta matlubun anu disuprinya la ilaha teu aya di pangeran la ma'budun anu diibadahan la ilaha teu aya di pangeran eta maksudun anu dimeo maksud nu dituju gitu illa angin Allahu tegasna Allah menang jadi taukid atau menang jadi mustasna istisna mustasna sabab tina lapan illa aduh rada parahodeh sih sim kuringnya pada dan kayaknya sok ayeuna urang ngamanaan ta geuning eta la mustagniya ante aya anu sugih gitu lana pilil jinsi eta ge deui tansibul isma wa tarfaul khabaro sarua jeung ina wa anna la mustagniyan teu aya anu sugih itu ulah itu eta maujudun anu bukti anu aya an kulli ma tina saban-saban perkara kulna kul jami sakabehna perkara di dieu teh makhluk teh siwahu anu salianti itu ilah malogatanana ge sim kuring sanes tina komus atau sim kuring tadi dan dimotolah heula teu lalawora an kulima tina sakabeh perkara siwahu salianti itu ilah saya layanti itu pangeran ulangi deui pamana la ilaha illallah hijikeun maka ari makna kalimat lain lapad deui jumlah atau murakkab la ilaha illallah eta la mustagniyan teu aya anu sugih eta anu bukti atau eta anu maujudun
an kulli makalangan ku jar majrur awas sanes kalangan ku jar majrur da khobar lakna kapan di mustatir eta maujudun IPS kendalna eta maujudun anu bukti nu aya an kulli ma tina sakabeh perkara siwahu anu salianti itu ilah koma wa mubtakiron tah tadi sim kuring da baheula mah teu deukeun siga urang mah siga di dieu ngarti teu ahulang disebut ngarti da teu ngarti disebut ngartos bingung bisa ditanya ahulang kahartina tadi disebut di mutolaah da rek ngawuru paingan ajengan Cikopeng sabaraha kepengker upami aya hiji santri atawa sahabae nyumpingan urang palayeun sorogan ulah dianggap anak buah atau siswa atau santri guru ada ya pokoknya ucapan sim kuring sing jadi amanah anu mentak nyangsang dina hate ieu guru sim kuring dina nalika sim kuring sorogan nyebatkeun sim kuring sorogan ka anjeunna salira akang saria mamang dongkap ka abdi ku abdi dianggap guru keke heula cek kang puguh abdi anu ngaguru sok sanajan semenit 2 menit ka akang sanes justru akang atau mamang nu jadi guru abdi kunaon kang margi upami teu aya akang atau mamang ka abdi pimanaeun abdi muka kitab di mana muka kitab asbabna salira akang kadir sumping akang teh seolah-olah jadi guru artos teh jadi lamun urang datang mah boro-boro muka kitab boro-boro ngapalkeun ayeuna sim kuring mayunan salira di dieu santri dianggap guru sim kuring mah sabab teu kabayang baheula sim kuring mah santren di dieu bakal kudu ngabimbing santri dianggap santri dianggap guru we kepada dan mah da upami teu aya nu suping teu palaya aya nu diajar boro-boro muka kitab contohna di dia wa mubtakiron kahulang tadi teh wa mubtakiron wauna wau ataf tingali da mesing aya kitab ieu ogenan ya sing jadi peureuna teh kieu pernah aya ajengan nyebutkeun santri mah ulah ngagugulung terjemahan kuhul kapan harita mah da guru-guru sim kuring teh punten tapi duka aliran tauhidna nu mana duka fikihna nu mana jadi kudu terjemahan bae termasuk masalah tarawih dipermasalahkeun masalah kunut dipermasalahkeun aya cek aya ajengan cek ajengan salafiyah gitu sih ulah sok nonton be buku dina deket kaca didinya lah mun kana kitab dah nyol kana hate ayeuna mah tibaliknya sim kuring henteu we ari diduruk mah buku gitu jadi leres-leres sok sanaos gaduh buku kade kapungkur ajengan nyebatkeun kudu digurukeun ieu aya komus di Sukabumi contohna ieu teu kaharti aya ge kapungkur aya logatna tinggal bisa teu percaya acak-acakan jabat teu kabaca geuning ieu mah mubtakiron dibacana langsung bae diwurukeun ka salira kapan tak sesat da ulah otodidak ngaos mah nu sae mah kudu lami zaman kudu aya guru kapan kitu emut kene teh da manana cing sok genep nya terus hiji terus sing hartosan bahasa Sunda saudara santri genep sareng
genep lah ya. Kaliwat sawareh ngitungna bubuhan dina doman. Genep. Tadi guru mursyid teu gagabah. Teu paya asup kana YouTube atau kana TV wa mubtaqiron sigana nya wa nawau atop. Diatopkeun dibalikeun deui disarandekeun ka mana? Mubtaqiron ke heula ya Kang. Macana mubtaqiron da di luhur teu aya nu dijabarkeun. Oreng kieu dina kitab di dieu henteu dialipan tungtungna dina kitab kuning mah nya. Mahnya dibacana mubtaqiron dan nu aya alipan mah anu teu aya di alipan mah sok mubtaqirun. Mun aya alipan tungtungna ngaetanwin geuna jadi mad iwad geuning sok mubtaqiron. Horeng di tengah-tengahna aya. Pelarian ulah kusorangan sok. Ternyata menang mubtaqiron menang mubtaqirun. Geuning bisa mubtaqirun. Tah. Sabab dina lapad la mustagnian elaila mustagnia tah. Ya. Kadituna maksana kieu. Ieu mubtaqiron teh diatapkeun kana mustaqiron lawan mustaqiron ya diatapkeun kana kelah. Puyeng. Kapan macana menang maujudun menang maujudan. Ayeuna urang sepakat bae. Itu mubtaqiron. Urang uyeuhan deui kana tukilan aslina. Ya, ulah nyalahkeun guru, ulah nyalahkeun anu nyiptakeun ieu kitab. Sok ayeuna upami mustaqirun wa nawau atap, mustaqirun diatapkeun kana naon? Kana khobar la anu di mustatir. Nyaeta kana lapad maujudun. La mustagniya maujudun. Di ge wa mustaqirun. Laras ngangge alif teh eta. Geuning dong, sum kuring mah ieu teh ya. Eta mustaqiron. Berarti kayak yang dua itu. Ngangge alif teh. Tadi ya. Tuh. Aslina teu. Kunaon ieu anu ti Sukabumi mustaqiron lah sabab cenah di dieu ge kenging dijabarkeun, kenging di PS-keun tapi ya tukilan aslina mubtaqirun. Da anu di tengah-tengah mah ieu mah anu nyarahan. Ieu logat aslina Syekh Sanusi mustaqirun. Nyaeta diatapkeun balikeun deui kana khobar la anu di mustatir. Jadi kayak wa mustaqirun sareng anu butuh ilaihi ka itu ilah. Ieu teh ngamanaan lapad la ilaha illallah. Wa mubtaqirun sareng anu mikabutuh ilaihi ka itu ilah. Ka itu pangeran sopo kulluma saban-saban perkara. Seueur teu perkara. Sireum, hayam, jalmi. Kapan mausul isi mausul kulluma eta sakabeh. Lain eta. Naon kulluma sakabeh perkara adahu anu salian itu kala mubtaqirun wa mubtaqirun sareng anu mikabutuh ilahi ka itu ilah saha kulluma saban-saban perkara adahu anu saliana itu perkara. Jadi makhluk nu sajana deui kitu. Illallahu illa angin illallahu angin Gusti Allah Ta'ala
bari maha luhur Gusti Allah. Tos 35 menit ngaos teh. Sakit tugenan lami. Mudah-mudahan aya manfaat barokah naon tadi pangpayuna dipangmaoskeun barisna. Kadua ngalogat ngahartian katilu bari dibarengan ku ngajelaskeun nah mungkin wong Senin sukan ngamaknaan Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimuradi. Auskeun subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.